Barudak patepang deui sareng Teh Ila dinten ieu nya dicarita kitab suci Al-Caki. Dinten ieu Teh Ila teh asa rariweuh kitu bade ka gereja. Tapi ieu teh ngan aya 4 kuduna teh ayana 5. Cikanya 1, 2, 3, 4. Mananya hiji deui? Hah? Oh, leres. Aduh, bakat kuriweuhna ieu nepi ka aya di luhureun sirah teteh nya. Iya barudak teteh teh bade carita dinten ieu teh. Carita ngeunaan ieu. Aya nu terang ieu teh naon? Ieu teh letah seuneu leres pisan. Nah, letah seuneu bade dicaritakeun di gereja. Tah, kieu caritana barudak. Dina hiji poe, Yesus sareng murid-muridna aya di Gunung Jetun. Sakadap deui Yesus bakal patura jeung murid-muridna. Moal lila deui Gusti bakal maparinkeun Roh Sucina ka maraneh, saur Yesus. Ku Roh Suci maraneh bakal dibere wawanen keur ngawawarkeun beja hade. Naon anu geus dipikagawe ku kami, ku maraneh kudu dibejakeun ka unggal jalma. Ti mimiti ti Yerusalem, Yudea, Samaria, nepi ka sakuliah dunya. Rengse cumarios kitu, Yesus dicanda ka sawarga. Keur kitu, jol aya 2 jelema papakeanana barodas. Maranehna nyarita ka murid-murid anu keur taranggah ka langit. Yesus ayeuna dicanda ka sawarga, tapi engke bakal sumping deui. Dina poe Pentakosta nyaeta dina upacara mitembeunana urang Yahudi, murid-murid karumpul di hiji imah di Yerusalem. Keur kitu aya sora minuhan eta imah nepi ka eunder. Sorana teh tarik pisan, lir angin anu ngagelebuk. Tuluy letah-letah seuneu areuntrep ka maranehna. Roh Suci geus lungsur ka maranehanana sakumaha anu dijanjikeun ku Yesus. Terus maranehna nyarita, tapi lain dina bahasa maranehanana. Maranehna nyarita dina bahasa anu anyar. Harita di Yerusalem teh keur meujeuhna loba tamu-tamu ti luar negeri. Barang para tamu ngadenge di eta imah aya kajadian aneh, gancang we maranehna ka dinya. Eta tamu-tamu teh ngarasa kaget lantaran waktu murid-murid jeung nu sejana nyaritakeun perkara-perkara anu luar biasa anu dipidamel ku Gusti, maranehna bisa ngalarti. Padahal eta tamu-tamu teh asalna aya nu ti Mesir, ti Afrika, ti Persia, ti Arab, ti Kreta, jeung ti tempat-tempat sejana. Harita Petrus teh nyarita kahadean Gusti. Poe harita aya 3.000 jelema anu percaya ka Gusti. Tah, kitu caritana barudak aya di bumi. Janten dinten ieu Teh Ila nyaritakeun letah-letah seuneu anu maksudna teh Roh Suci anu tos dijanjikeun ku Yesus ka murid-muridna. Roh Suci ieu teh anu nantayungan urang, anu nuyun pikiran urang. Tah upami barudak anu di bumi hoyong terang carita ngeunaan Roh Suci ieu, barudak tiasa nyakseni carita kitab suci ngeunaan Roh Suci anu tos dicandak ku Ma Entin, ku Nini Oce, sareng anu sanesna. Kitu barudak. Patepang deui sareng Teh Ila di carita kitab suci salajengna. Dadah.